Irit karuho euy saged diomekeun kabilator namanya irit ieu teh euy ngareuna teu hamur teuing kana duit euy dipake ka mana-mana ge. Ai kitu kunaon euy? Rek naon? Mas ngarit encan. Arek balik moal. Jual kumaha make kudu dijual maneh teh. Ilah. Geus ngareuna meunang ngomekeun kudu dijual. Ai kitu rek naon make kudu dijual? Ya, lin dijual. Mas ngarit. Arek balik moal. Mun moal balik ek ngaroyo. Oh, ganti ku nu weuteung. Heueuh ai euy ngan mun ngajual ieu pake ka nu weuteung mah meureunnan eueuh kudu nambah atuh da ieu mah mal sabaraha tapi sok sanajan kieu-kieu oge da nulung ai kudu ganti ku nu weuteung mana kudu boga duit we nya atuh kudu kumaha ai engke rek duitna ti mana engke lamun meuli nu weuteung. Ya, lain kudu ngali nu weuteung. Rek balik moal. Mun moal maik ngaroyo kabur hujan gede engke mah. Oh, ngajual ieu mah. Wah, maneh mah belegug atuh. Maknya ayeuna ieu dijual, imah dijual pake meuli nu weuteung rek ka mana geus we ieu hiji kana teu boga nu weuteung oge teh naonna nu weuteung mah mal bisa dipake ka kebon euy geus we ieu daripada meuli nu weuteung ngajual imah mah geus tong salah ieu tong. Ya, lain ngajual imah geus ngarit. Oh ai irit namanya ngareuna ieu teh irit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pira ku arek cicing wae di dia arek balik moal. Jual-jual we da teu kaharti ai ieu dijual mah. Eta Anjang dijual, imah saliwang dijual yo. jang meuli nu weuteung engkeun we ieu oge geus we. Astagfirullahaladzim. Mah kudu ngajual-jual. Aing mah lain dijual-jual. Arek balik moal, mun moal balik mah ek ngaroyo. Heueuh saha atuh nu mung nu weuteung ieu ge dipiara mah weuteung da anger nu weuteung oge ditumpakan upaya nepi we lah. Komo ayeuna ieu geus ngareunah irit. Hayang na nu weuteung ngan aing ngajual imah mah riweuh atuh da euy aing mah. Riweuh sarua jeung naon. Astagfirullah. Lain hayang anu weuteung, aing mah lain hayang anu weuteung. Arek balik moal pira ku hayang cicing di dia da nya embung kudu cicing di dia mah. Kabur hujan gedeng ke mah. Wah, macing kudu ngagade ge. Imahnya kudu ngagadeng teh teh. Atawa meureunnan ngontraknya. Sarua jeung belet aing mah. Geus moal. Astagfirullahaladzim. Keun we geus ieu geus keun we ieu. Aing mah geus mal balik ngomong jeung anu saliwang mah. Aing mah mantau sorangan mingkeun we aing mah. Hujanan kitu ge. Udah atuh aing mah geulnya ieu dijual. Imah dijual meuli nu weuteung rek kumaha sarua jeung naon teu kaharti ku otak urang mah geus we ieu. Komo ayeuna ieu irit. Mantep nu penting mah paya nepi we kanu dituju henteu rudet. Keun we da bisa dielap kotor mah. Teu kudu hayang nu weuteung. Kapangaruhan naon ieu pamajikan jadi hayang motor weuteung ieu euy.